Ya, odin ku aing lamun dijeger kunyuk. Kunyuk Nah, sia. dijeger kumaha sia tuh? Sia kunyuk tah anjing jadi tanggung jawab kunyuk lah. Sia ada jeung aing gua kesal. Sok ayeuna Anjing sia bagong. Ini parah nih. Nah sia ka aing nyut botak kunyuk. Naon maksud sia ka aing nyut botak? Serok goblok aing kadinya sok sia kunyuk ka aing nyut botak sia tuman kunyuk. Nah sia nyut botak ku aing. Tungguan sia di mana kunyuk jeung aing sok. Sok sia kunyuk aya kawan ieu wah. Pasukan tas yang jual ginjal, tak pasukan tas. Sia keher botak. Siap, botak. Aing botak sia kunyuk. Sok pedah naon sia ka aing botak. Ento, Wak. Sia ka aing botak kunyuk sia teu sopan sia. Ampun. Ure. Tah sia botak tah deuleu ka kunyuk tah sia botak tah. Ampun. Sia tah botak ieu wae rangket. Ampun. Rongsok. Cuk. Diuk. Naon kunyuk? Diuk lah ya, diuk. Ka dia diuk. Ngajedog lah ya, ka dia. Bisnis naon atuh keur aing dihindar ya aduh. Bisnis ieu mah aya nu ayeuna jual rongsok beusi 2 ton. Arek. Tinggal bola batuin kan. Heueuh. Lumayan atuh. Bener ya teh. Bener. Sok ayeuna harga beusi sabaraha? 2000. Heueuh sok. Erek moal dibawa. Tungguan. Aing mau heula mobil oh. Heueuh sok. Siap. Tungguan ku aing. Ieu mah euy untung aing dibawa 2 ton. Ieu urang aing peuting pi bobogohan jeung nini teh. Hah, teu sia-sia ieu mah aing. Pangarujak dogan itu salah ya bapak meni asa redang-redang ting haus aduh. Mending meuli pak. Meuli panas kieu aduh. Mending ngalah ka si balong. Ulun naik mah. Si Oding ka mananya? Nasihat tes di mana kerbat? Aduh, aing geus kieu rongsok. Yo, mobil kemana kan mobil? Aya aing mah naik naon? Duh, kebeneran orang ek mau rongsok, Bang. Rongsok di mana ket? Rongsok tuh jauh. Nangkulna mobil. Lah sia masuk kagawean ket gerebat aing mah najis. Nah, ngagawean kumaha bener aing mah duit na ayeuna. Sok heula duit heula aing mah. Baraha? Karep teuing kumaha sia? Sabaraha asing puguh? Lah karep teuing aing kumaha maneh? Tah yo 200 tuh nya. Bener Juk. Oh, nah marokan kan aing bohong. Sal bantuan atuh ya karunya. Beunam atuh nah. Ya. Nah bisa buat cuman aing. Nasi ucup ieu menang rongsok loba kitu heula si Ket meni nyewa mobil ka aing geus 200.000. Berarti si Ket masih unggul itu. Si Ket ngidal ka dieu ieu. Nanti pakai rongsok ini.
Kemana kata kok kan? Kumatingun si Ucup ngamuk, iya jal mana tuh balik. Apa sih emang? Nah gimana Ucup? Kata dia apa? Cing, coba si Ucup geus mau mobil ya. Ding, Eh, mana ke rongsok teh? lain Cup ieu mah. Ieu teh rongsok mah aya, ngan hese nyaritakeunna Cup. Nah, saya kumake tinggal cerita. Heuh lah hese pokona mah. Pagis pugu ieu lain rongsok na bisa dibawa ku aing ayeuna. Geus mau mobil tuh aing. Rongsok mah aya ngan kumahanya Cup. Duh. Sing balik sia kunyuk lah menye-menye. Aing geus mau mobil tuh kunyuk. Lain menye-menye Cup. Itu teh jalmana ka parasea. Piring ge haliber sia mah. Jumpa majikanna parasea. Para sia kumaha ken? Beusi anu 2 ton teh mau jadi dijual da pamajikanna ngadat. Terus aing kumaha itu mau mobil ken? Pan aing ge tadi ngomong ulah waka. Nah sia kumaha kunyuk? Teu hayang nyawa aing malah tanggung jawab ken sia teh. Nah aing tanggung jawab di belah manana sia Ucup? Heuh sia tanggung jawab ken aing geus sewa mobil tuh ken kawater 200.000. Coba aing keur ngeder ken nepi ka eureun heula kawater da aing mobil aing gara-gara sia tak kunyuk tanggung jawab aing teh yang nyawa lah. Aing kudu tanggung jawab di belah manana pan aing ge geus usaha ngan teu hasil. Sia oding ku aing lamun dijeger kunyuk. Kunyuk Nah sia. sia kumaha sia tuh? Sia kunyuk tah anjing jadi tanggung jawab kunyuk lah. Tanggung jawab naon aing? Oh sia aing nyewa mobil gantian ku sia kunyuk 100.000 aing. Nama atuh cepna kumaha sia ieu? Tak si kunyuk tah lah. Kumaha di mana rongsokna? Aing. Si beusina teh teu jadi dijual Bang, nu 2 ton teh. Nah pang kumaha? Pas kalah ka parasea jeung pamajikanna piring jeung gelas mah haliber Bang. Bang, di sia we na main pasena goblok. Cup aing balik we wayahna atuh geus we. Sia ka aing. Atuh Bang. Nu 200.000 kumaha eta? Cih, nah 200.000 eta mah panggeus mayar sia ka aing. Aing mah mau beusi meureun ti ditu ka dieu anggar bensin sing teu mau beusi aing mah anggar balik deui bensin. Teguaya aing mah balik. Ka mana ieu, Pak? Balik sal paninganan teh tulus cenah da beusina eueuh. Nah pedahan anjing bisa bahasa aku nyuk. Nyarekan we meureunnan pamajikanna ulahkeun. Itu pas ya. Wih sia di ting aing gua pas ya. Sok ayeuna Anjing sia Bagong. bagong. Sok. Da aing ge lain teu berusaha merjuangkeun sia aing ge. Aing mah tayang nyawa pokona mah sia kudu ganti rugi aing geus tekor. Ganti rugi ti mana aing? Ieu ge aya. Ieu. Aya 100 nganu mah aing. Heuh dia Jual bisa sambel. kado teuing. Kado dikedekeun lah. Lah, aing ke diamu ketuna. Siapa yang dicekes goblok? Sia ku aing dicekes balik. Dikeun goblok. Alah, Anjing. Teh. Keur mah duit 100 na. Aing kumaha tuh ieu? Tegal kasih oli. Kita kok 100 ke marongsok tuh menang. Goblok teh. Rongsok setan.